Mak, Nah, duit. Ujang mah duit wae atuh bieu isu-isu geus beak deui. Wah, yang meuli kuota tuh beak. Da mangge nungguan si Abah ti tadi can datang-datang. Nah, ke mana sih Abah? Ka bank nyokot duit 50 juta, Mak. Wah, gede-gede teuing 50 juta keur naon atuh? Ya, erek bisnis, Mak. Bisnis. Ujang, Naon? bawa si Abah lila kieu. Mengkol ka hotel merenya. Ah, ya bahan aku mama atuh bet dibere atuh duitna nyung 50 juta atuh beak. Pakai kena oyo atuh. Si Abah. Ada mama. Geus malah. Tong loba di pikiran si Abah mah. Antep we, dek ka oyo, dek ka mana-mana ge da salah emak. Bet duitna dibikeun atuh. Ya, Mak, pohoan. Mak, dek nanya. Ari baheula Ujang dilahirkeun kumaha? Nah, bet beda. Si Lucky mah meuni bodas kitu. Jadi awewe teh loba nu resepeun. Nah, ari Ujang tinggal dibalas terang hideung kieu malah siga Apu. Apu mah bodasnya lain Apu. Areng. Heueuh, naha? Ujang nih teu narimakeun pisan. Lain ku teu narimakeun, Mak. Tuh da Ujang teh hayang boga ka Bogoh. Nya jadi kieu caritana teh Jang. Kumaha? Baheula teh mah teh nyangu, suluh atuh zaman baheula mah macan beunghar ayeuna. Can ka Arab ka ditu. Nya. Tah, palebah emak teh nyangu, Heeh. bret teh hujan. Hujan badag. Hujan badak, tak mah teh kan kudu nyokotan popoyannya. Heeh. Dari wah Ujang nih ngais. Aku mah teh simpan deket boboko. Heeh. Deket suluh. Heeh. Ini teh mah teh balik deui. Lah si Ujang ka mana? Sugan mah ngaleungit. Heeh. Apa teh si Ujang jadi geheng kitu. Aing mah paingan atuh dipoyankeun eta dina hawu. Nya. Aing mah aneh-aneh wae mama atuh Jadi Ujang teh tinggal teu payu wae ka awewe teh. Salah emak ieu mah. Nya kan engke si Abah engke geus datang. Heeh. Ujang disuntik bodas we nya. Mung suntik bodas mah naon atuh engke Gusti Allah ngamek disuntik bodas mah pamali. Aing mah ge kieu we na mah malah. Mayar ka Ujang 100 juta. Bae geus dihampura ku Ujang embung Nah, si eta meuni embung Ujang mah. teh. Ai si Lucky meuni bodas, ai Ujang tinggali hideung kieu kadon siga areng. Lain di dinya meuni kitu ka kolot teh. Wah, abuskeun deui gerak. Embung mah. Abuskeun Embung deui. mah tumbung. Anjing, Naon eta? bukan teh saha, kaget aing. Si mana tuh? Di pos. Kan isu keneng di sare deui kan ge udang sare teh. Mimpi aing di teh. Mimpi. Wah, Sedahar. Buka rokok. Nanti rokok. anjing susah. Hirup susah. Dah. Naon? Aduh tinggalin rokok di pos. Aing sieun beak Usaha eta. Sesek jablay atuh. Siap jablay. Cik bukan nomor HP-na teh. Wa boga teh. Atuh siap jablay mah, da jeung urang mah tara weaan. Aduh aing mah cilaka 12. Aing kira yang kudu teh. Ngadon ngaleos. Minta tolong. Aing beak yang pasti. A few minutes later. Nanti mana yang mana? Kakak ngaleos. Aku butuh odot. Ye, nomor Saha? siap jablay atuh. Engko eueuh. Dia orang kan ka ditu, ka Posolona, ningali si Asep ge keur udud. Siap cai teh ka dieu minta nomor cek si Madan. Cek teh kitu. Hayu tinggal telepon. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Amin. Nah, sia bitanya dia nyusulan. Nyusulan urang ka ditu. Nah, penta rokok aing itu bawa. Kamenta nomor balik deui. Capek. Mana ya kunaon? Mana mah teu bener kok bieu minta nomor cenah. Sama aing. Amun dia bieu ka ditu, cokot sakalian rokok dia ge butuh ngan rokok. Ya Allah, Gusti. Kan bieu nomor nu butuh teh lain rokok. Ada sia teh jeung urang teh dulu atuh.
gitu-gitu teuing, aduh. Nah, ada bener urang mah. SD bebarengan nih urang. Dibere dahar ku kolot sarua. Teuing si mah baheula nyidak naon? Micin juga nama. Mau kena micin. Wes mau katurungan nih cara nama. Wes kieu cokot bedog. Gelut teh jeung aing ayeuna. Naon sih teh tina nomor jeung kana gelut mana mah lieur Buh, wah. Oh mana mah. Kok butuh nomor. Teh, pesan kopi 2. Lah, tukang mainan. Lewat teuing atuh. Saya teh meuli kan. Suto.